urang dok contoh iksir hari eta anu bisa ngalengkahan jembatan di Cianjur tahun 80 hiji nyana nyaba ke Garut naik hardtop supirna supir cak supirna ulah jalan dia jalan dia mah eta jembatanan nuju di omean jalan dia wae cek urang jalan di tuae tebih ge wios Cianjur ya Cianjur sih mah kan bisa bahasa Cianjur nyana mah bahasa dia bae de kemana sia asana seubeuh urang ngomong ke situnya ulah sorangan bae atuh sia dilegeg anjing sia ngadenge omongan orang Cilongok ngeunaheun perasaan sedep awas ya ayo Garut mah lain deui Garut mah mantep dah cekaang teh jalan di wae ih jembatanana nuju di omel wios sanes wios gitu janten teu aya papalangan teu tiasa ka ditu wios cekaang teh jalan di nya bae atuh supir terus bae ge waduh cak supir ieu mah ngubrus kabehan urang mobil ieu hartop datang tah aangna kan peureum bae nya terus ieu jembatanna putus terus gas ieu sanes gas gitu henteu aya jembatan gas sajarana gas cak supir teh aing kuari paeh ieu gas pokona nuturkeun ka aang bae digas ku nya set hiber mobil hiber ang nangis kieu bae geus beres eta entos jebrang entos bangun kaget teh gitu eta saha nu nyebrangkeun aya iksir Masya Allah kan lamun dicaritakeun seputar jelema nu geus boga iksir loba di urang loba lain lagagu kula dicaritakeun di Tasikna ti Garutna terus ke Bandung terus ke Sukabumi Cianjur Bogor sanajan di dieu Tangerang nu geus baroga iksir terus ka dieu ka Serang ka Pandeglang nyaho insyaallah nu araristimewa boga kayu iksir wiridana sholawat cuman kudu ayat ridho Gusti ridho urang sambungkeun ridho Gusti jeung ridho urang